Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 64. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta ieu teh kalebet sanes carpon painten ieu mah nya pamirsa di dieuna teh carnyam cenah carita nyambung. Dodoja ti nemu bagja. Yayasanna Bapak Chandra Hayat. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ieu ti redaksi heula pamiarsanya urang bacakeun. Kinten taun 30-an dina kapustakaan Sunda seueur pisan carios-carios nu wijina gogoda atanapi dodoja ka rumah tangga. Sarta nu latar tukangna kontrakan atanapi perkebunan alam harita. Babakuna ieu gogoda teh dongkapna ka kaum wanita. Upamikeuna kanu ipis iman loncer ka panggeranana temahna mata katalangsara ninggang kana paripaos kaduhung tarati heula teh. Nanging upamikeuna kanu kiat mah ku gogoda nu sakumaha ageungna oge tangtos tanggoh moal kabawa ku sakaba-kaba. Dina carios dodoja ti nemu bagja nu bade dimuat nyambung ti ngawitan Mangle nu ieu, para mitra bakal ngabandungan rupi dodoja nu tumiba ka diri Nyi Rokoyah. Pependakanana saderek Chandra Hayat. Kumaha manehna kiat nyanggana? Atanapi asup kana golongan nu ipis iman? Mangga bae urang bandungan sasarengan. Dina tahun 1800-an nuju niis di hiji tempat di pagunungan wewengkon Cianjur. Manggi hiji dongeng kajadian di kampung. Selentingna anu kakuping mah lalakon Ki Nurhaman, urang lembur Cihanyawar anu keur meunang kasusah. Niru-niru anu luhur elmuna, loba pangabisana anu sok mun manggih nu manis-manis didangding, mendak nu endah-endah dikarang. Ieu oge dongeng Ki Nurhaman teh sabisa-bisa direka jeung disusurup niru-niru batur. Haturkeuneun ka Nyi Mangle, malah mandar para mitrana kersa ngadarangukeun. Ki Nurhaman teh asalna jalma cukup, pangna jadi teu boga lantaran potol tina dagang rupaning batikan, turug-turug ditinggalkeun maot ku bojona nepi ka jadina muluntu pisan. Cicingna saimah jeung anakna ngaran Kamal anu geus rimbitan ka Nyi Rokoyah urang pamoyanan. Ti Kamal Ki Nurhaman geus boga incu awewe hiji nu beujeuhna lumucu umur 7 taun. Nelahna Nyi Nurlela dielah-elah, malah pang Nurhaman ngahiji ge bakat ku deudeuh ka incu. Kacaritakeun Ki Nurhaman gering payah, kawasna mah kaleleban ku banda jeung pamajikan. Katambah-tambah manehna teh boga hutang gedena salaput hulu ka Agus Haji Minta anu ka manehna matak jadi pikiran. Hutang urut naon? Nyaeta urut ngamodal. Urut ngudag modal nu rugi maksudna mah. Urut melian deui barang-barang dagangkeuneun, tapi nyaeta atuh lain untung. Ku eta duit meunang ngahutang teh kalah karugi muluntu pisan. Sajero manehna gering mindeng rumahuh ditungtungan ku nyurucudna Cipanon. Lantaran mana penyakitna teu aya mendingna, mana kaberat jeung karunya ka anak, ka incu jeung ka minantu, mana nu nagih sasataya halodo panyadapan. Naragteg datangna meh saban poe. Raas deui ingat ka banda nu geus ledis jeung ka bojona nu geus ninggalkeun ti heula, nu satia nu bela ka manehna. Ki Nurhaman mindeng les-lesan kapiuhan upama manehna geus ulang mikir nepi ka lebah dinya. Matak ngareureuwas Kamal saanak bojona. Hiji poe wayah sareupna langit poek angkeub ku pihujaneun. Dalah ti isuk-isuk keneh oge panon poe teh teu nembongan.
jeung miribis bae hujan bubuhan musimna. Di Cihanyawar anu eukeur mah ayana di pagunungan ku ngecerekna hujan teh tiisna hawa leuwih ti sasari. Jalma-jalma taya nu kaluar panto-panto narutup sato hewan marucid-cid teu bariseun lunta ku malendang. Ti sababaraha suhunan kateh njo haseup ngeluun patutna ti hawu anu saliduru. Tapi ari di imah Ki Nur Rahman mah pimanaon bisa mirun seuneu da kamal sapoe eta teh teu pisan ingkah tina tunjangan nu gering. Eueuh suluh sasemat-semat acan aya ge beunang Nyi Rokoyah jeung Elah ngarontek mautan bilik geus beak gunah ngeurecayi. Di luar hujan ngagedean, comrek jeung poek da puguh sareupna ti iseun lir di pajaratan. Di jero imah Nur Rahman mah komo da teu aya panto atanapi jandela muka bisi angin ka anu gering. Aya ge cempor entet-entetan ngan saukur nyaangan beungeut nu gering teh sanyana. Dina waktu eta Nur Rahman nyalukan kamal sina ngariung cempor sangkan kacaangan. Ki Nur Rahman tambah nalangsa, awakna tambah lungse, hatena ngajerit kanu kawasa. Ngahlas nenjo kamal tiluan sumujud teh. Kasakitna anu sakitu parnana bedak dumadak teu karasa tina kasaput ku ngerikna ati. Tuluy pok ngomong bari lengas lengis jeung dareuda. Da dibarung ku Cipanon anu geus teu kaampeuh. Tapi bari ngusapan sirahna Elah anu dipiberat leuwih ti anu lian. Pokna bari rumahu. Kamal anak bapa Nyai engkai anak king. Tina rasa bapa geus teu naksir bisa lana gumelar di dunya. Asa geus deukeut pisan bapa teh kana maot. Ayeuna bapa tek wasiat anu kacida pentingna. Nyaeta lamun bapa geus tilar ti lahir, peupeujeuh pisan ieu omongan bapa kudu dilaksanakeun. Nyaeta pang mayarankeun hutang bapa ka Mas Agung Haji Minta teh anu 500 rupiah punjul 3 baru. Eta hutang bapa ku sareatna kaayaan bapa kieu moal kaburu bisa kabayar ku bapa. Kulantaran eta muga ku anak king panglunasankeun sangkan bapa bersih hayang hampang di akhirat. Geus ngomong kitu Ki Nur Rahman tambah ngangres. Tuluyna jadi leuleus lungse taya tangan pangawasa. Lalewang tetenjoan pikirna ngajangjawing. Ingat kana takdirna tiyang Widining titis tulis tulisan ti Loh Mahfud. Tereh papisah jeung nu dipiasih. Pisah jeung anak minantu katut incu anu harita ting selegruk bari teu kaduga ngadalkeun kecap sakemek. Heuleut sawatara menit Kamal cengkat bari ngarawu suku bapana. Pok masakeun nyarita sangkan hate bapana lugina bari neger-neger maneh tapi teu weleh kadengena lengas lengis pokna. Aduh bapa perkawis sembetan entong dimanahan eta mah kumaha abdi anu jag-jag bae. Ulah pon mun ngaratus najan ngarebu da puguh abdi nu gaduh wajib bela ka sepuh. Abdi sanggem mayar kalayan berkahna bapa. Abdi miwah pun bojo anu nanggal sadayana rerega da bapa. Ayeuna mah ulah ngamanahan anu teu paruguh. Anggur sising enggal damang sembaheun abdi nu tansah sumujud tumut kana sakersa bapa. Isukna sanggeus kajadian kitu Ki Nur Rahman katenjona betrada senang paromanana hegar gumbira bareng jeung medalna cahaya panon poe anu sumirat nyaangan kampung Cihanyawar. Dina isukna isuk-isuk halimun anu ngalimpudan kampung Cihanyawar ku cahya sang surya. Kabingung Kamal jeung bojona musnah ku nenjo senangna Ki Nur Rahman. Nyelah aneprok bae deket akina bari galecok sagala diomongkeun matak pilucueun. Tapi heuleut 2 minggu ti harita geuringna Nur Rahman nguwuh ripuh. Ki Nur Rahman jadi rea pohona batan eling, manehna mindang katuralengan rarasaanana lalanjung, hatena laliwung sarta teu mangkuk 10 poe ti harita. Dina poe Jumaah Nur Rahman teu menyat deui mulang ka rahmatullah dipundut kuno kawasa. Samaotna Ki Nur Rahman
Ki Kamal acan pale laku kasedihan masih keneh aya dina kayaan hulang jentul ting hariwul katilu anak anu keur katibanan prihatin. Datang Mang Salman titahan Ki Agus Haji minta aki-aki perceka bisa nyarita perlente mata kapake ge kudununganana lantaran tara ngalaman gagal lamun Mang Salman geus dipeto nagihan. Mang Salman geek diuk bari edeg pok ngomong tatag norostos awahing kugeus apal kecapna da puguh dipake saban poe balas nagihan pokna Ujang Kamal purwana Mang dongkap wirehna nguping tuang rama kamari pupus Mang seja nyanggakeun panglayad kahijina kaduana tangtos Ujang ge parantos uninga wireh Mang teh sok dipiwarang Mas Agus Haji minta memeres artos kagunganana anu teu acan laras. Ayeuna oge Mang teh kahiji maksad ngalayad nya dipiwarang ongkoh naroskeun tina perkawis hutangna Rama. Pilahirna Mas Agus Haji minta teh upami dicohakeun mah upami eta sambetan Rama teu enggal-enggal dilunasan. Agus Haji teh parantos saep kasabaranana sanes bade teung-teuingeun mung kapaksa bade unjukan ka nagara supaya diputus ku pangadilan. Tina margi kalamian teuing dugi ka ayeuna tuang Rama tos pupus eta artos teu acan beres keneh bae. Ku margi eta ari sapamendak Mang mah teu aya deui mung kedah enggal-enggal bae Ujang milari artos sacekapna. Sae keneh disingkahan perkawis mah batan dilawan komo deui upami kaayaan urang aya di pihak nu lepat. Da eta mah anu dilandrat neraka dunya teh teu lepat deui nyawirang nya kudu mayar ongkos sidang. Ari hutang tongorotan eta teh sagemlengna kudu bae dibayar teu kedo ku geus mayar perkara tetep bae sembetan mah teu coceng-coceng malah dina talangkena mayar teh teu tempo deui tuluy dibendean imahna dibeslah barang-barangna dilelang dimurah mareh leuheung mun ladangna tina lelang matak nyukupan kana gedena sambetan. Dina teu cekapna torojol di bae polisi nagih sesana tah ari kitu sanes mata kasebelahan mun urang dugi ka diperkawiskeun. Mang mah nya oge ti pihak itu teu boleh ngiri ngajaga kana kahormatan Ujang sarta teu aya deui akalna sangkan urang teu ngarandapan eta wiwirang iwal ti kedah enggal-enggal ikhtiar milali artos keur ngalunasan. Kitu pok-pokanana Mang Salman anu katampana ku Ki Kamal katut bojona mata kukurayeun bulu punduk. Komo barang ras ingat kaki saranta contona diperkarakeun kulantaran hutang ka Agus Haji minta anu nepi ka budi buina da teu bisaeun mayar. Ki Kamal pok ngawalon ka pokrol anu sakitu percekana nu bisa nyingsieunan bari jiga miheman nu lemes basana tapi nyugak eusina. Ngomongna bari pegat-pegat jeung dareuda rehna ngomong bari mikir jeung da puguh cerik ari dina atina mah. Ti tadi oge waktos Mang sumping kuring katutpun bojo teh sayaktosna nuju sami mikiran hutang ka Mas Agus minta. Mugi eta sembetan ulah dianggap sembetan bapa kuring anu tos teu aya di kieuna sabab eta artos sayaktosna tipun bapa mah parantos dikakuringkeun setorkeuneun kanu kagungan. Malah kumargi kitu ulah pisan disebat-sebat yen pun bapa maotna mawa hutang eta teu pisan-pisan pun bapa maotna estu bersih teu mawa codeka teu kuciwa tapi kuring anu nahan artos jadi kuring nu boga hutang teh. Kamal eureun heula bari neureuy cidu sarta bungah dina hatena bet ngadak-ngadak mangih kecap-kecap anu netelakeun bersihna bapa. Mung bae eta artos teh seep kaceot dianggo ngamula sarapun bapa ti awit udur dugi ka kuring ayeuna teu nyepeng artos sapeser sumawana aya kana ratusan. Kuring teh boga keneh jualeun pikeun ngalunasan hutang nyaeta ieu rorompok nu dicicingan sareng saluwu kebon awi. Upami Mas Agus Haji bade nampi eta 2 rupi barang kana pangaos sagemlengna hutang kuring leuwih nuhun teu kudu milari nu rek meulina sarta hutang jadi lunas sama sakali. Nanging sanaos kitu aya keneh panada anu sanget nyaeta nada tempo dugi kalakasan tujuhna pun bapa
Tos tujuh nama tangtu kuring nyingkur neangan pi cecingan. Arilahan nama tekatut ka ical margi tos kawariskeun ka ieu pun anak. Pigesanan kuring sararea nyangsang bilih gaduh imah deui. Walon Mang Salman. Nya atuh da mamang mah ngan suku sambung lengkah bibir sambung lemek. Bade diunjukkeun heula bae kanu miwarang sugan sareng sugan Mas Agus Haji keur saeun nampi kana pihatur ujang. Mang Salman teu panjang carita gidig bae mulang nepungan dunungan. Sadatang-datang gorolang bae laporan bari rasa ieu aing gede jasa. Talun awi anu sakitu alusna tur imahna tihang jati hateup kenteng sagala kai bubuhan imah baheula beunang ku duit sakitu. Walon Agus Haji minta, nya atuh ari kitu mah mau pakat bae jeung lapor teuing mah duit tapi kade teu nohonan kana jangjena. Tas tujuna eta baris dikakat beri semu gumbira da atuh tong boro make jeung ditambah ku talun awi sagala imahna wungkul ge geus murah kana duit sakitu mah. Sigeg Agus Haji minta anu keur bunga kocap Kamal jeung bojona anu wuwuh sedih prihatin. Nalangsa mikiran kamana nya pinyingkaheun mun geus tas tujuhna. Nohonan kana adat kebiasaan jeung kabaktian ka bapa nu geus taya di kieuna. Kamal sarawuh rokoyah sanajan liuk eueuh ragap taya kerah kerih kampal kumpul pibahaneun hajat dibantu ku elah budak lembut. Hajatna Kamal sanajan kaasup kana hajatna anu teu boga kaasup kana sampurna oge muncit hayam aya opatna ada kabeneran aya keneh ingon-ingon cocoan elah jeung salembur eta mah eueuh nu teu nyumbang. Tina aringeteun keneh kana kahadean Nurhaman nu sok mere maweh dina keurna sagala aya ka tatanggana. Nulung kabutuh batur salemburna kalawan teu pilih bulu mata kahutangan budi. Rengseh hajat tujuhna ondangan geus lastari. Taya nu kari poe eta kenehna ana buru duul teh jalma-jalma. Titahan Agus Haji minta nu diluluguan ku Mang Salman bari mawa sababaraha roda ngabongkar imah Kamal jeung akutanana. Kamal anu teu nyana-nyana imahna rek dibongkar poe eta keneh. Dina poean hajatna pisan ngan hadena geus lekasan babarang ka saaya-aya paparabotan imah jeung dapur geuwat nyingkah katilu budak bari bingung teu nyaho kamana nyepi jigeun. Satadina ajamanana teh isukan arek indit rek masrahkeun eta imah bari tuluy ngajugjug ka imah mitohana di pamoyanan Cianjur. Bari itung-itung ngungsi dina jero prihatin. Harita ge ingat kadinya mah tapi da atuh geus buri teuing mopi nepieun. Jadi tungtungna ting hariweul teu paruguh katilu budak di saung-lisung tatanggana. Dasar Kamal lain jalma codeka ku salah saurang tatanggana nyaeta ku Bapa Jasmin sobatna Ki Nurhaman Bareto. Kamal dirawatan disambat kieu pokna Bapa Jasmin teh. Kadieu ujang urang pagulung-gulung bae jeung bapa di dieu hiap ulah asa-asa apan bapa teh jeung tuang lama tinggal ngora tara pisan papisah. Ayeuna ge atuh anggap bae ku ujang bapa teh gaganti rama bisi kagok pagaliwata mah tuh dapur cericingan dalaga ieu ulah dek incah balilahan deui. Kana panyambatna Bapa Jasmin Kamal taya bahan pikeun nolak. Kahiji memang nya manehna ge geus teu asa-asa ka Bapa Jasmin teh. Kadua da piraku ari kudu tuluy mondok di saung lisung mah. Katilu si elah batrada haneut awakna awahing ku capeun meureun tas babantu diituh dietahkeun teuing maklum maruga budak. Penting eta keneh imah Kamal kira-kira tabu salapan bubuhan dibongkar ku nu boga duit loba pagawena geus beres. Saputing eta Kamal meh teu bisa sare komo pamajikanna mah jabat ti teu eureun-eureun nyusutan Cipanon teh ngagugulung si elah anu ngalalempreh gering awakna panas mani nyebret. Menang tilu poe Kamal nyiruruk di Bapa Jasmin. Kabeneran elah ge geus cager deui. Tina awahing bingung pangpangna mah kaluman jol Kamal terbuka akalna boga niat rek indit barang siar. Malah kapamoyanan oge cek pikirna leuwih hade ditunda heula. Darek naon atuh
ari bari mawa kabingung mah nepungan mitoha oge mending engke deui ari geus menyat. Kamal nyarita ka Rokoyah yen manehna hayang neangan gawe maksudna rek jadi tukang minatu da boga keneh istri ka anana mah meunang lelang bareto ti Pak Gade tur manehna tabah pisan mun ngistrika teh. Kitu deui mun nyeusehan Nyi Rokoyah ngarujukan da puguh hiji awewe anu tuhu ka salaki nu bela lain kana kadunyaan wungkul tapi babakti najan dina papayitna asa kuarah ti indung bapa katurug-turug ngaji tamat Quran oge aya 7 kalina. Malum teh bae urang pamoyanan ahli-ahli ngaraji, ahli miwejang ibadah ka pangeran, ahli ngawuruk rurukunan, rukun hirup oge teu kalarung. Teu diengkekeun deui Kamal bebeja ka Bapa Jasmin yen aya maksud kitu bari teu tinggal ti wiwaha minta pidoana supaya maksudna laksana. Tina saumur dumelah can pisan ngalalakon jeung buburuh di kontrak anu maksud ngaminatu di kontrak Pancawati. Bapa Jasmin munggah ngalimba ngadenge Kamal kitu, ngadenge anu keur prihatin nepi ka kana kadarna kudu lunta saanak pamajikan neangan kipayah. Ngomongna mani ngageterepokna. Ujang didoakeun pisan ku bapa sing laksana anu diseja, sing dikabul ku nu kawasa, kalawan diasih ku anjeunna. Bapa lain dek ngajurung-jurung indi ti dieu. Bapa teh ridho lain heureyan tina bapa geus kahutangan budi ku tuang Rama. Tapi kituna deui bapa mah ngan sambung doa. Muga-muga doa bapa diijabah sangkan Ujang pinanggih jeung kamuliaan bisa ngamulasara Nyi Rokoyah jeung Nyi Elah pamajikan jeung anak. Kudrat irodat pangeran pada boga papasten. Bapa terang pisan karama Ujang ekeurna beunghar gandang dibanding ku uang balabah kasasama. Asih ka anu leutik ka anu miskin loba amal jariahna ka para kiai. Muga-muga Ujang teh ulah kaliwat tina ganjaran kasayanana Rama. Bisi Ujang tumamu kana ada tabeat di kontrak mah mun getol langkung ti raos, mun ngedul langkung ti susah. Sabab anu dihargaan teh tanaga sareng kadaek, kapinteran jeung kajujuran. Raosna mah langkung ti raos, beas rea imah disadiakeun kalawan teu kudu disewa. Pokna mah asal diurangna kersa buburuhun. Bapa oge baheula eukeur ngora kungsi ngumbara di kontrak Pancawati teh. Anu harita mah kawasana Tuan Melman. Bapa kungsi diasih ku hiji obsetir kebon ngaran Tuan Yakub lantaran bapa kapake tina ngupas enteh kumaha bae oge bapa teh harita mah pangkapakena boh ngupas meja, boh ngupas cukur, kitu deui ngupas kasep dan nepi ka dibere gaet anggoanana bapa mah tah ku Tuan Yakob teh jeung sapatu sapasang paranti bapa nongton bangsawan. Sabada bebeja kitu ka Bapa Jasmin, Kamal mimiti beberes kampal kumpul tuluy bebeungkeut ngopepang teu daek eureun muntelan piring, cangkir, pinggan, cocoan anyang-anyanganana Elah ku samping butut. Bawaeun isuk ka gunung, dek indit ka kontrak Pancawati teh. Edek ngajugjug ka mandor besar misna panuduhan Bapa Jasmin. Nyi Rokoyah oge teu cicing ngacacang ka unggal tatangga bari ngasong-ngasong katel jeung teko rek dijual sapayuna keur bakal isuk bari nanawarkeun sugan aya nu butuh ku gentong atanapi buyung da puguh ge ridu mun dibawa mah. Nyi Rokoyah teu hese meunangna duit tina lantaran tekadna anu mareuli teh lain butuh-butuh teuing ku parabot nu kitu tapi itung-itung bari mekelan bae ka anu rek nyaba. Nyi Rokoyah menang duit 7 talen tuluy sagamblangna dipasrahkeun ka salakina. Kamal ngalimba bari nampanan pokna. Syukur atuh ari payu mah urang hijikeun bae jeung ladang baju jadi jajag 3 perak. Bawaeun indit geus disanding-sanding, beberesna entep-entep gembolan geus dikana dingkulkeun di salangan, di layanan ku anu eusi pakean jeung panglicinan cukup satanggunganeun anu teu pati berat.
Petingna piinditeun di imah Bapa Jasmin ngayakeun riungan itung-itung malam perpisahan jeung Kamal bari sedekah leueteun ka sakur nu datang. Maklum jelema lamun geus kumpul mah boh dihurang boh dikeuyeub sok aya bae caritakeun teh. Harita oge di Bapa Jasmin nya kitu pada anu ngadongeng jeung bobojegan malah aya nu ngabijilan tembang. Maklum teh di wewengkon Cianjur nepi ka peuting pisan areak-eakan. Bisi kapeutingan teuing ku Bapa Jasmin Kamal di mangga-mangga si Nagara Mondok. Bisi kaberangan kitu deui Nyi Rokoyah. Daelah mah tadi ge geus tibra. Ambu Jasmin ge katut anu loba deui, malah Bapa Jasmin sorangan tungtungna. Gempar di tengah imah, ari Kamal saanak bojona mojok ka goah. Si horeng Bapa Jasmin teh ahli ngalindur jeung gundam. Da di tengah-tengah anu pating salagrek patembalan kerek teh, mani tarik pisan Bapa Jasmin teh nanyakeun, "Uut, kawasna mah keur ngimpi maraban hayam?" Kamal ngan ngarajab sakedeung maklum jalma anu rek nyaba tarapati bisa sare dan nyileuk bae mikiran pilampaheun isu. Subuh-subuh Kamal hudang ti heula, poe keneh Kamal Rokoyah elah geus karijung indit. Bapa Jasmin mah garam-garam keneh bari kakerot, hudang-hudang soteh kagandengan ku rancatan murag ngagoprak. Kamal pamitan arindit ka tilu budak, elah leumpang ti heula masih keneh tiris mapai jalan gede. Rokoyah ngagandong bekal, Kamal nanggung sieup pisan nu reka kontrak teh. Kencangna carita Kamal Rokoyah jeung elah dina poe kadua pas sore karek datang ka Pancawati. Malum mawa budak leutik kapaksa lendo ngajaga bisi budak mopo. Sajajalan hantem bae di olo-olo nepi ka kudu mondok di jalan. Mandor besar misna harita karek beres paparentah ngabagi gawe ka mandor leutik. Pigaweun poe isuk kurunyung Kamal katut anak pamajikan, kumisna disaha-saha talete pisan. Barang diterangkeun yen manehna teh Kamal anak panurhaman ti Cihanyawar, mandor besar misna mani rek ngarontok ka Kamal lantaran manehna ingat waktu manehna kasangsara jeung pamajikanana ngalaman sababaraha bulan diampihan di paraban dipakean ku Bapa Nurhaman anu miasih lir ka anakna pribadi. Malah menang gawe di kontrak oge lantaran mimilu jeung Nurhaman. Tuluy dipihapekeun ka tuan kawasa, tuan Weneher, sobat Bapa Nurhaman, langganan batik pikeun nyaina. Misna geuwat ngagerowan pamajikanana nyaeta Nyi Iti. Kadieu gerama ieu aya semah ieu teh Jang Kamal putra Nurhaman nu beunghar di Cihanyawar teh. Bareto maapan basa urang di ditu. Burai pisan can ingat-ingat acan meureun. Ari ayeuna bat geus sakieu geuning. Nuhun ujang kersa sumping ka Mang. Kumaha tuang rama damang? Jeung rupa-rupa deui pertanyaan tanda yen misono. Misna norostos meh teu aya pisan nolongrang keur batur ngajawab. Pok Kamal ngariwayatkeun sakumaha nu geus kalakonan. Dina lebah nyaritakeun bapana maot sakur nu aya barang maraca innalillahi. Bari ngagebeg lain dikieuna komo ki mandor besar mah bubuhan anu boga rasa kahutangan budi kawas nu teu percaya kana geus maotna ki Nurhaman teh. Satu tasna nu nanya jeung nu mere katerangan Kamal dipernahkeun di kamar hareup komo barang red ka Nyi Rokoyah nu lungguh jeung ampuh katarayan ahli ibadah. Beuki panuju bae hatena misna ka Kamal teh. Bubuhan manehna oge dikontrak teh ongkoh jadi imam jumaahan. Nyi Iti nu lantip budi nenjo Kamal anak jalma hade ka manehna. Nenjo pamajikanana anu cacak dina kayan Rudin tetep bersih jeung geulis. Budakna geuwat di pangku bari digalentor. Bubuhan nu resep ka budak. Ari mangih budak teh sok sumawana nu lucu, nu koromod ge lucueun bae lantaran manehna teu bae boga anak. Komo deui elah mah matak pikaresepeun da puguh hade pangrawat indungna anu berseka. Waktosna kabujang se pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.